Aku beli obat batuk di apotek. Terus Aing geus diimah didengekeun teu batuk-batuk. ente gitu konsepna ieu. Ente ieu didengekeun obatna teu batuk. Lain gitu konsepna lain. Kan obat batuk judulna oge. Ya kuduna batuk kan? Obat batuk teh lain didengekeun. Oh, suara batuk lain. Ieu obat batuk teh ubarkeun paragi batuk. Kuduna obat paragi ngubaran batuk. Salah atuh. Hayu atuh urang balikeun deui ka apotek. Muah era ku kamu geus ngaco gara-gara teu batuk obat. Geus dibalikeun deui ku aku ngadon bahe ieu teh. Balikeun teh lain dibalikeun kieu, lain balikeun ka ditu, ieu. Kumaha rek dibalikeun kieu atau dibalikeun ka ditu si konsepna nih. Lieur ngobrol teh nih. Alur mah. Lain ya. Mun nyieun budak di kebon, engke anakna bakal jadi petani moalnya. Moal ieu jadi paria. Nih, ayeuna mun eta mun nyieun budak di helikopter bakal jadi pilot gitu maksudna. Nya moal atuh jadi helikopter. Engke teh si budakna teh atuh hore bapak abi jadi helikopter. Nya anakku, bapak juga jadi gilindingnya. Itu KB anu dijieun urang nyieun budak di tempat eta bakal jadi sesuatu eta henteu. Ai kamu ieu hiji deui itu naon bet dicabutan ieu kemang-kemang bet dicabutan ieu dina pot. Apaan cenah mun nyebar tanaman kudu jeung akar-akarna. Allah pangeran Kan eta sampai akar. Hebat kan? hebat pisan hebat. Ieu cebor yang nempi ka cing seueur caina lain kudu dirabut. Lain konsepna nepi ka akar kudu dicabut jeung akar-akarna. Ya Allah, ya Rabbi, sabarkan aku ya Allah, ya Rabbi. Lain kitu ih. Aku teh jeung hayang melak tangkal caringin di pot kembangan. Tangkal caringin teh ageung. Di pot kembang segede kitu tangkal caringin badak. Ieu tangkal caringin teh gede eta kumaha asupna da moal asup tangkal caringin mah badak. Kan aya anakna. Bonsai, eta mah bonsai. Yuh, apa tuh usus besar? Apa? Eta dibesarkan usahanya. Usaha. Ya Allah, ya Robi usus besar dibesarkan ku satu. Dan